Hiji harita Sirawing dilatih kekuatan jasmani ku Ki Debleng anu memang berat karasana ku Sirawing oge. Tapi manehna teu ngangluh atawa ngarahu sokomo ieu geus diangkat jadi muridna Ki Debleng anu wawasena teh geus ngabandungan atawa geus kabandungan kahebatanana. Ti poe ka poe awak jeung leungeun sarta suku Sirawing katingali beuki ngeusi sabab ngalakeusik jeung angkutan cai mangrupa latihan geusang kekuatan jasmani sakaligus ngalatih tanaga sangkan bedas. Waktu ngaruang dua leungeun semet puhuna karasa ku Sirawingan ukur haneut mangsa wanci haneut moyan mah. Ngan nyedak kabeurangahkeun nunggu panas asa tutung tapi lila-lila mah Sirawing jadi biasa ngalakukeun hal sarupa kitu. Dina wanci peuting harita teh Sirawing kakara oge rek duk pisan harita sare di imah panggung anu leutik urut panganjar kana anak Mbah Wigena teh. Harita Ki Debleng terus nyarita ka Sirawing. Montawa kam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepangdi sareng ibu dina pangajaran basa Sunda tah nembe atau bieu mangrupa salah sahiji contoh dongeng nu aya dina radio. Aya nu pernah nguping teu? Soknya engke pilari. Seru teh dongengna. Judulna Sirawing. Tah ayeuna urang kana padaranana dongeng. Kayak naon sih dongeng teh? Wangunanana atau pengertianana nyaeta dongeng teh carita rekaan anu dikarang dina wangun basa lancaran. Wangun teh bentuk basa lancaran teh prosa anu bentukna paragraf beda jeung puisi nyaeta bentukna bait atawa pada. Tah sumebarna atau penyebaranana si dongeng teh secara lisan. Nyaeta tatalepat hiji jalma ka jalma sejenna. Naon tatalepat teh nular dari orang satu ke orang lainnya atau dari manusia satu ke manusia lainnya. Ku kituna bisa disebutkeun yen ciri-ciri dongeng teh diantarana naon wae cenah. Hiji sumebarna secara lisan, nu tadi teh penyebaranana secara lisan atau dari mulut ke mulut. Nu kadua teu kanyahoan saha nu ngarangna. Teu apal saha nu ngarangna atau anonim tanpa nama karena penyebaranna secara lisan. Nu katilu ngagunakeun basa lancaran, ngagunakeun basa prosa nu tadi teh cek ibu henteu bentukna bait tapi bentukna carita karena prosa. Salajengna eusi caritana mangrupa rekaan malah rea pamohalanana. Rekaan teh naon dikarang nya atawa karanganna teh fiksi rekaan teh malah rea pamohalan teh kumaha loba anu teu asup akalna beda jeung novel jeung carita pondok. Salajengna ukuranana ilaharna pondok beda jeung novel. Salajengna urang medar kana struktur carita dongeng. Naon wae cenah struktur teh? Karena ia asup kana prosa biasana strukturna sarua jeung karangan prosa sejenna. Nu kahiji diantarana aya jejer atau bahasa Indonesia sok disebut tema. Tema pasti tos familiar nya maksudna naon. Setiap karangan pasti aya temana. Nu kadua aya latar atau setting. Naon cenah latar atau setting teh nyaeta patempatan, waktu, mangsa atawa suasana lumangsungna carita. Lamun dina dongeng mah biasana latar tempat teh nyaeta biasana sok aya di leuweung karaton jeung sajabana. Latar waktu biasana sok aya zaman baheula beurang peuting jeung janari. Tah kitunya ari suasanana mah biasana aya anu pikasediheun, aya anu sareng. Salajengna aya palaku atawa tokoh. Palaku atawa tokoh teh nyaeta naon-naon bisa jalma sasatoan tutuwuhan atau bangsa jin jeung siluman anu ngalalakonkeun atau anu jadi lalakon dina carita dongeng. Biasana palaku ngabogaan pasipatan atau watak sewang-sewangan. Kade tong pahilinya antara jenis palaku jeung jenis watak. Palaku kan ari watak mah aya antagonis, protagonis, tirtagonis jeung sajabana. Ari palaku mah biasana sok aya jenisna teh palaku utama atau palaku tambahan. Salajengna aya galur. Galur atau bahasa Indonesia sok disebut alur. Nyata runtuyan kejadian dina carita anu ngawangun hiji lalakon nepi ka ngaleunjeur atawa ngaruntuy. Jadi jalan caritana biasana sok sistematis. Nya alur teh aya nu maju, mundur, bobok tengah, ya aya deui campuran. Salajengna aya amanat.
amanat tos apalnya atau pesen nyaeta rupaning hal atau perkara anu rek tepikeun ku pangarang dina karyana boh sifatna negatif atau napi positif nya tah eta sadaya struktur nu aya dina dongeng. Salajengna urang kana papasingan dongeng. Naon papasingan dongeng teh? Nyaeta bagian-bagian dongeng atau jenis-jenis dongeng. Biasana dibagi jadi sawatara atau sababaraha bagian. Nu kahiji aya fabel atau dongeng sasatoan. Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun sasatoan kalawan paripolah atawa prilakuna seperti manusia. Upamana wae bisa nyarita jeung bisa mikir. Salajengna tadi aya parabel. Dongeng jalma biasa nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun perilaku atau paripolah jalma biasa anu sakapeung mah sok mahiwal. Pikaseurieun atawa lenyepan. Nah, aya dongeng sasakala atawa dongeng legenda di bahasa Indonesia nyaeta dongeng nu eusina nyaritakeun kajadian atau asal muasal hiji hal, tempat, barang, sasatoan atau tutuwuhan. Terus aya deui nu disebut sage atau dongeng babat nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun hiji kajadian atawa hiji jalma anu aya patalina jeung sajarah. Kade tong patukeun jeung dongeng sasakalanya dongeng sage ari sasakala mah asal muasal hiji tempat, rek tempat atau hal, barang, sasatuan atau tutuwuhan. Lamun sage atau babat mah ngeunaan hiji jalma atawa kajadian anu aya patalina jeung sajarah. Salajengna aya dongeng mite atawa dongeng kapercayaan nyaeta dongeng anu raket patalina atau erat kaitannya jeung kapercayaan masyarakat kana bangsa lelembut atawa perkara anu goib. Contohna tadi aya Nyi Roro Kidul ngeunaan kapercayaan anu goib nya barudak. Tah salajengna aya dongeng Sunda anu aya dina radio anu tadi dijadikeun pembukaan di awal video pengajaran bahasa Sunda ieu. Ngadongeng teh dina bahasa Indonesia mah disebutna bercerita atau dina bahasa Inggris disebut oge storytelling-nya. Nyaeta kagiatan ngadongeng teh kaasup kana kagiatan seni teater. Nah, mantap kitu lantaran kusabab juru dongeng biasa mah mibanda kamampuh atawa mempunyai kemampuan dina nepikeun carita atawa dongeng kalayan sora, peta jeung pasemon anu diluyukeun jeung carita anu didongengkeunana sesuai atawa saluyu jeung si carita. Misalna sora budak jadi sora budak, sora sato jadi sora sato. Tah di dieu dina kahirupan urang Sunda dongeng teh kungsi dipiwanoh atawa dikenal minangka atawa jadi hiburan dina radio. Salah sahijina aya dongeng anu kasohor karya Yat R nyaeta Sirawing anu dibawakeun atawa anu dicaritakeun ku Wakepoh. Nya saha Wakepoh teh nyaeta juru dongeng anu kasohor atau terkenal di dongeng Sunda dina radio anu mawakeun dongeng atau anu jadi juru dongeng judulna Sirawing anu pernah kasohor karya atau karangan Yat R. Saking kasohorna di tahun 80 dari ke 80 malah pernah dipilmkeun anu diperankeun ku Berry Prima. Tangtuna juru dongeng teh sanes Wakepoh wae anu terkenal teh anu kawentar teh mangga ke dipilari dina buku atau napi dina Google. Tah barudak mung sakitu padaranti ibu mugia tiasa nambihan pangaweruh ngeunaan dongeng. Hapunten upami seueur kalepatan pasti seueur kakirangan. Mung upami aya patolasan mangga tiasa lajeng di komen atau napi di diskusi. Hatur nuhun.